Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Restiani dina warta basa Sunda. Dina wartos-wartos anu parenting ge sababaraha minggu katukang wewengkon Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupa-rupa musibah salah sahijina nyaeta modelna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu katalungki, kurang leuwih 1536 imah katutuangunan sakola jeung pamerintahan kakeum ku Cai Wahangan Citarum teh. Nu ngalantarkeun cai wahangan modal teh salian ti gedena cai hujan oge ku ayana saserepan cai hujan anu teu katampung jeung teu ngocor kana kamalir. Alebatan lolobana luntah anu ngahalangan kekocoran anu ngabalukarkeun cai jadi ngeyembeng. Pemerintah daerah geus nganyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu alasan kabawa caahtea. Gubernur Jawa Barat Katut Rengrengan sateka pola ngayakeun tarekah sedangkan eta musibah teh teu tumplik bae ku jalan nyieun tanggul secara babarengan di sisi Wahangan Citarum. Tapi teu saeutik warga masyarakat sabunderan Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayeuna musibah kieu teh. Rareongan ngayakeun tarekan ngumpulkeun waraga keur sumbangkeuneun ka warga anu kakenaan musibah teh. Utamana nyumbangkeun obat-obatan. Sabab geus mimiti loba anu kataranjang ku rupa-rupa panyakit. Akibat tina cai nu geus pacampur jeung kokotor tina runtah anu geus buruk. Ku ayana hal eta boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosan-bosan miharep ka wargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas ti simkuring, pamarentah oge teu cicingeun ku ayana musibah kieu teh. Jadi panyepret sangkan wargana sadar kana pentingna kabersihaan jeung ngajaga lingkungan tina bibit pereubit jeung panyakit. Rupina mung sakitu anu kapihatur simkuring Restiani sejab amit mundur amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.